asa can lami asa kamari tebih tina panyangki anjeun bet kabawa ngimpi sorot socana ngahuda rasa kacinta silih simbehku kadede asa dunya nu duaan mun teh amah anjeun bisa datang tepang dina kanyataan meureun hate bagja pisan taya tandingna anjeun anjeun di mana atuh ayeuna ieu hate kapigandrung emut wae kasalira anjeun anjeun di mana atuh ayeuna siang wengi kapirarai ku anjeun anjeun sorot socana ngahudang rasa kacinta silih simbehku kadede asa dunya nu duaan mun teh amah anjeun bisa datang tepang dina kanyataan meureun hate bagja pisan taya tandingna anjeun anjeun di mana atuh ayeuna ieu hate kapigandrung emut wae kasalira anjeun anjeun di mana atuh ayeuna siang wengi kapirarai ku anjeun anjeun anjeun
bulas lir ibarat salambar kertas. Disaprak tepang jeung anjeun hate teh teu puguh rasa can wasa nemrakeun eusina rasa. Sumpahna ge akang bogoh cinta akang cinta suci bagja mun rugi ka bisa ngahiji. Anjeunna ibarat kembangna surga nu seungit teu aya duana. Seungitna kabina-bina gelirna campeureun pulasna bodasnya cas lir ibarat salambar kertas. Disaprak tepang jeung anjeun hate teh teu puguh rasa can wasa nemrakeun eusina rasa. Sumpahna ge akang bogoh cinta akang cinta suci bagja mun rugi ka bisa ngahiji. Disaprak tepang jeung anjeun hate teh teu puguh rasa can wasa nemrakeun eusina rasa. Sumpahna ge akang bogoh cinta akang cinta suci bagja mun rugi ka bisa ngahiji. Kudu kumaha mapalerkeun ieu rasa rumasa diri teu bisa megatkeun tali cinta ka salira. Bareunana ngahiji diri kasiksa rek
ngejat hate gening tewasa. Ngalang layung najan aya cinta ngan saukur pangbibita nu akhirna batin kasiksa. Najan aya cinta ngan saukur pangbibita nu akhirna batin kasiksa. Barenana ngahiji diri kasiksa rek ngejat hate gening tewasa. Ngalang layung najan aya cinta ngan saukur pangbibita nu akhirna batin kasih